Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Master Abi Kelvin Rizky Pratama di kelas 10B Farmasi. Di dia Abi bade ngadugikeun saja tentang kasunyian. Wilujeng nyaksikeun. Moal pernah Abi tiasa ngungkapkeun ieu sadaya rasa anu kasimpan dina jiwa. Tos ku Abi coba ngungkapkeun ieu rasa, namun anjeun ayeuna tos teu aya di sisi Abi ayeuna. Kiwari anjeun miyos bade ninggalkeun kuring sorangan. Ayeuna teu aya deui anu tiasa maturan kuring anu sorangan dina kasunyian. Kitu mung ti Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.